wita anu solehah anaki ngemutan kahideu luyu sareng keterangan Quran dina Quran surat Luqman ayat 14 Anis kurli wali walidaya urang kedah syukur ke Allah geulis oge urang kedah syukur kanu janten indung jeung bapa. Alhamdulillah anaking wita dina mangsana hidup rek jatuh krami ibu ramah hidup ayah keneh ibu ramah hidup tiasa nyarengan hidup danget ayeuna eta nu kedah disyukur ku hidup margi teu sakedik anu sanes magelis dina mangsana rek jatuh krami ibu ramana parantos teu aya neng kedah syukur ke Allah danget ayeuna anaki. Alhamdulillah ibu ramah hidup aya sagedengan hidup ayeuna neng bade ngalaksanakeun salah sawios upacara panganten adat Sunda anu disebat ngaras jeung siraman. Ieu henteu sunat-sunat acan geulis murni adat jeung budaya nanging adat jeung budaya ieu teh insyaallah henteu matak ngarempag kana ajaran agama. Naon ari ngaras? Ngaras ngawasuh rasa ngaji diri buktos anu jadi anak hormat tilawat kanu jadi indung jeung bapa. Neng wita anu solehah anaking yakinkeun diri ridallahi fi ridal walidain suhtullahi fi suhtil walidain ridho Allah gumantung kana ridona indung jeung bapa geus. Tong adigung adiguna rasa maneh leuwih pinter manan indung jeung bapa keukeuh hidup bisa seperti kieu sabaraha puluh persen andil indung jeung bapa tah danget ayeuna anaking wita geulis aku sagala dosa pentah hampura kanu jadi indung jeung bapa sangkan ngabulumbung jalan kahirupan hidup kahareupna margi jalmi anu diridhoan ku Allah sapertos ramah hidup sareng ibu hidup ayeuna dipaparinan kaberkahan rizki anu sakieu lubak libukna salah sawiosna tangtos anjeunna sae kanu janten ibu rama tah hidup oge nurutan kitu geulis ameh aya kaberkahan hirup danget ayeuna pisan ieu acara ngaras jadikeun momen ku hidup kanggo bener-bener menta karidoan Allah sangkan ibu ramah hidup oge ridho kahartos soleh pinten ayeuna siraman mah buktos kadeudeuh tanda kanyaah ramah hidup ibu hidup teteh hidup eyang hidup tinggal sarumping danget ayeuna wargi-wargi hidup alhamdulillah ngeresakeun sumping hoyong naon hoyong muprukeun doa ka hidup sokomo ieu salapan Julhijjah waktos anu mustajabah insyaallah doa-doa urang dikabulkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Hidup sing seueur anu mikaulas, sing seueur anu mikaasih wita, gaduh rumah tangga anu bagja, dunya dugi ka sawarga. Hidup oge sing tiasa janten istri anu solehah, istri anu qurrata a'yun. Den wita geulis anakna teu karaos hidup parantos jaluk juk jangkung sapantar jeung nu jadi indung padahal asa cikeneh ibu hajah waridah ibu hidup dikeresakeun ku Allah ngakandung hidup padahal asa cikeneh geulis ibu waridah ibu hidup berjuang ngajuru nandonkeun nyawa ngalahirkeun hidup asa cikeneh dan kita hidup ditilik-tikan lulumpatan di buruan teu karaos geulis ayeuna hidup geus 22 tahun pageto rek kabalai nyungcung alhamdulillahirabbil alamin aya ramah hidup di payunan hidup geulis pinter anjeunna tuh nyanak palita simbol siloka anu jadi kolot ramah hidup ibu hidup
teu boleh nyaangan jalan anu jadi anak, teu boleh mere pituduh kahadean kanu jadi anak. Neleng nengkung 22 tahun katukang ayeuna hidup di ais deui kudu jadi indung. Dikawihan neleng nengkung jeung ayun ambing mangga muntang ka tuang rama ngalengkah ka palih dia gelis. Bapak Haji Dadang, putri kakasih salira anu salami ieu sakitu dinangna nengne lirna geui enog bebereumna. Bakatku deudeuh, bakatku nyaah, meunang hese, meunang niupan, meunang nyakolakeun, meunang ngagedekeun. Pageto dinten Rebo bade aya nu mihukum Pak Haji. Bapak salaku walina anu bade nikahkeun putri salira dinten Rebo pageto. Kasaksian ku sadayana kulawarga anu sumping danget ayeuna. Mangga Bapak kedalisan ridho henteu, ikhlas henteu saupami putri salira dipihukum ku ieu jajaka mangga diwaler. Bismillahirrahmanirrahim. Abdi Haji Dadang Asmita salaku wali Wita Mulyawati ridho lillahi ta'ala pun anak di tikahu Lutfi Lukman Nur Hakim. Alhamdulillah gelis Wita ramah hidup, ibu hidup ridho lillahi ta'ala. Ieu ciri Allah oge bakal ngaridoan. Didoakeun Cep Lutfi Lukman Hakim sing tiasa janten imam anu sae kanggo salira gelisnya, sing tiasa ngatik ngadidik hidup langkung sae agamana utami nama cepengan lilina ku bapa sareng ku ibu. Sasarengan ditiup bari ngucapkeun bismillahirrohmanirrohim, Allahu Akbar. Bismillahirrohmanirrohim, Allahu Akbar. Allah Maha Agung. Alhamdulillah. Mangga calik tiluan dan di tengah Bapak nganggeser palih ditu. Dan di tengah teu acan diecakeun aisanana mangga sareng ibu calik palih dinya. Hidup kedah kumaula kanu janten caroge. Margi upami tos gaduh caroge mah den. Karidoan Allah aya dina karidoan caroge hidup. Bapak Haji kali ibu wayahna upami di nomor 2 keun da gaduh putra istri mah kitu Pak. Saatosna anjeunna gaduh caroge tangtos anjeunna bakal langkung ti payun ngaulaan anu janten carogena. Didoakeun geulisnya caroge hidup sing nyaah ka den. Sing tiasa neraskeun ka dedeh ka nyaah Ibu Rama. Sing tiasa ngamulyakeun ka den. Pon kitu deui keluarga besarna Lutfi tiasa nampi nen. Tiasa nyaah oge ka salira. Berat sakumaha berat ayeuna hidup rek diecakeun aisan anaki. Brah jungjunan Wita sing janglar, sing tawakal omat muntang ka Allah. Yakinkan diri Muhammad Lutfi Lukman Hakim lelaki terbaik pilihan Allah. Insya Allah hidup bagja sareng anjeunna.
Pak Haji mangga ngadeg sinjangna diecagkeun ku bapak di lesotkeun aisanana mangga ngadeg Pak Haji. Sinjangna di udara dilesotkeun. Bral jungjunannya ku mama dilepaskeun tapi lain hartina kadeudeuk ka anu jadi indung pungkas nepi ka ayeuna geulis. Kadeudeuk jeung ka nyaah indung satungtung jalan. Teu kendat-kendat kanu jadi anak teu weleh-weleh deudeuh jeung nyaah. Lungsur pinter. Lungsur parantos diecagkeun mayun ka tuang ibu. Cepengan panangan tuang ibu ku enden. Tetep mamah sing lelep tingali. Ibu Hajah Waridah Hernawati ibu hidup. Istri anu solehah. Ibu anu sakitunya ahna ka Neng. Tara saban geureuh, tara curak carek estuni ngayunkeun kana sagala rupi ka hoyong Neng. Padahal enden anu jadi budak kadang-kadang sok sentak sengornya ka mama. Teu karaos asa teu boga dosa padahal eta hiji dosa geulis. Tingali ibu hidup. Alhamdulillah. Anjeunna tiasa nyarengan enden dinten ayeuna. Carinakdak bakat ku bagja masih bisa nyarengan nu geulis dugikeun ka waktosna nikah. Cepengan panangan tuang Rama geulis. Tetep ku enden ramah hidup. Anjeuna insan aulia Allah anu gagah anu tanggal waler dunia akhirat ka enden. Tikawit gubrak medal ke alam dunia enden parantosnya dikenalkeun sareng kalimat thayyibah. Sagala kahayang enden ditedunan tara dipungpang. Alhamdulillah tingali ramah hidup geulis. Dug hulu pet nyawa ngabelaan anu jadi anak. Setiap netepanana tangtos nami enden sareng teteh disebat dititipkeun didoakeun. Neng Wita anu geulis anu bager anu solehah tah danget ayeuna sok sing ikhlas geulis. Aku sagala dosa kanu jadi indung jeung bapak bisi can katobatan. Bisi aya dosa Neng anu ageng anu alit anu ngahaja anu henteu mentah hampura ka indung danget ayeuna geulis. Pentah hampura kanu jadi bapak meh teu jadi gantar kakaitan, meh teu jadi hahalang kana lungsurna kaberkahan hirup di Allah. Kadua nganuhunkeun kanu jadi indung jeung bapaknya geulis. Sanajan geus jadi kewajiban kolot ngurus anu jadi anak tapi geus jadi kewajiban anak oge ngulang tarima kanu jadi indung jeung bapa. Cepengan ieu mikrofonna sayang pinter.